kapal rusing ringgeus kieu teh. Usahakeun naon nya. Ringgeus kieu mah. Barudak di kontak ke arah reueuh. Hiji ge dibutuhkeun mah. Dek ringgeus kieu usahakeun naon nya. Jawa kabehan deh akur. Lieur aing barudak arah reueuh ninganan. Usaha hijieun. Ting lah mun dicaritakeun mah teh. Pabajrod di otak pabarelit. Yeuh. Kenaon atuh sia? Pusing dek. Lieur teu usaha yeuh. Seru wae. Dah, diuk. Siap. Goblok teu dek kan udut yeuh. Aduh. Aya yeuh. Udut dek Sebatang deui. Join we tuh. dek sedih ning. Korekna hewa. Wah, korek geus teu boga korek-korek acan. Ya iyalah. Aing eueuh korekna tuh. Dek gorengan ge hiji deui ning tuh. Kumaha sabatang deui. Ek disep apa mah? Kenyot atuh aing tadi geus ngopi. Teu udut asem sumut mah teh. Atuh si anangan lah korekna bawa we aya. Udah mana lah. Nih semodal pisan sia mah. Ih. Beuh. Oh, korek oge tuh geus kieu. Buru dah seunat. Saudara deh. Aing. Bro, dek asem. Tah sama tapak aing we. Si anjing sia. Baturan teh kada akhlak. Buru tuh. Kieu ari efek lockdown mah barudak. Sedih ya corona. Ngarok oge. Sabatang berdua romantis. Batur mah romantis teh jeung harim mah. Jeung sia aing jeung domba Garut. Tapi Geus ngeunah kieu ka mana? Ka bos orang tangkeun. Ayo. Sugane aya pagawean teh. Siap. Ada kira aja ka obosna. Kedeung dah geus isa. Dah, gorengan di hiji deui kumaha? Ning sepotong ewang. Lah jeung dewek we sorangan Efek lockdown, Mang. Sing ngajebol teh bos. Teu bos mah pasti loba kaneun sama. Pasti nastar ge aya geus nama. Mangkat. Ayo. Rokok tahu bawa aduh jeung di jalan reun aseup. Contoh ya teh. Padahal mah kurang halus kumaha ieu contoh tuh. Ribuh pre lila ting teh karunya ka barudak. Mau contoh ieu teu asuh, mau contoh itu teu asuh. Efek corona budak kedeung diet minta. Paur minta teh aher kedeung deui. Halus sebenarnya contoh nama tuh kan kumaha lockdown geus ganti karena nu kieu aduh sore baru dak dari ieu ampun dipikeun Aya moal yeuh bosna. Ya, urang tangkeun tawe, geus ka imahna mah. Eta rokok ditata di sia wae. Aduh aing aseup ge. Bro. Assalamualaikum, Bos. Assalamualaikum. Nolor sugan bos teh. Ih. Sugan teh eueuh. Bos, tenang tuh. biasa ieu contoh ieu dagang Bos gawe teh duh aya ngaripuh ning jabari lebaran euy. Tuh, ujung beli baju. maha tuh urang oge ninganan lain masalah ku embung ieu geus puguh ieu nyon contoh ge teu asup ninganan aya mah hayang urang ge pan sarua wae keseur pangabutuhan sarua Lieur, Bos. Aduh, lila teh ngepre ya. dah heuh kitu urang ge bingung Geus kembali udu-udu acan bos. Ya, contoh ieu teh asuh. teu asuh kasih aci ge teu asuh Bos. Ngomong-ngomong ya asbak mana? Aduh ya sekar meragan manten ya. di mana tinggal sebab teh bieu eta Oh, sabaraha naon bos ya rokok ge aduh. Duaneun yang si Ucir teh tadi. Ripuhnya aja ya. Aduh, seberapa bulan rokok tuh? Ya mau bos sedih. Ini cerita kena batu dia leweh, Bos. Bang urang nanti kalau kitu we nama tuh Ngeunah nu kieu, Bos? teuing tuh Curang canda. asana ya urang ge bingung nama Ku asupan ning. kedeung Bisa ge teh sia nu kitu. Ku asupan, Bos.
Bos, pokoknya ente bisa mastikeun teu ayana iraha lieur ning kieu we mah. Urang. Waktu mudah-mudahan we tuh urang ieu contoh asup supaya teu lockdown wae, da urang ge mungkin wae mah meureun. Urang pan kedeng dikeun lebaran meureunan. Aduh, lieur mah kabeudeui calana-calana acan tone nama ieu. Mudah-mudahan we urang minta doana ka sararea supaya ieu asup. Kitu malah urang rek balik lainna. Kan langsung balik wae. Heeh, Atuh da kumaha deui atuh tuan teh loba dangun di dieu teh. Wah, buru daangun eueuh tuh. Cai acan mata. Tadi nama rek pinjaman sugar gitu. Tadi kayaknya. Duh, hampura urang jalan masalah kumbung mereng injem ada urang ge kumaha ngarek liar ge motor wah bensinan. Aduh, Bingung udah urang. geus mah balik ke bos dah ya rumah. Rek balik. Balik dah. Oh, itu ya guys. Paling kengkean deh. Nah, balik ya bos. Bebas ah. Assalamualaikum bos. Mudah-mudahan ke mah ya nya. Tuh. Hese pantona bos. Kumaha teh pantot ya efek lockdown suka jadi ngadadak hese. Bos. Lain ka handap. Soalna Kaluhur. Kedengra. hese. Teh efek lockdown digantikeun jadi ka dieu. Astagfirullah. Ya bos pantau hotel rasa santai. Tuh ya. Budak nerari weuh. Lantai katen bos teh rek menang injoman. Nih saraneuk bos ge aya nama. Tuh sabatang-batang acan sangeuk deh kah. Kieu teh mager hirup teh. Balik we dah. Urang rebahan. Rebahan we ngal kue teh dekas sarana deui. Sarana ge tunggus dera ropo ceritakeun mah sedih. Duh, aing dengan pagawean ka mana ya geus kieu teh. Pusing aing dengan pagawean teh. Kadi itu lockdown, kadi lockdown. Duh, kudu ka mana ya? Kasih alih heula sugan ya. Tadi omongna mahna rek ka bos ya. Aya mah nya. Dah kasih alih heula na mah. Li, masih mas ya? Pikeun bos, euy. Duh, kumaha pagawean ngebate? Boro eueuh. Aing tadi nama rek ka imah heula sia. Eueuh deh pikeun Kapangi bos. di dieu. Heeh. Rek ka imah sia tadi nama rek milu gawe, sugan aya di bos ente. Boro di bos aing ge eueuh bi aing teh imah. nya. Heeh. Tanya ke Aing Cuci. lockdown. Leusih atuh kitu mah aing. Ka mana urang geus kieu neangan usaha? Nya geus di mana bieu? Dia gitu si bos Oh. nanyakeun pagawean. Duh kumaha tuh ayeuna mah lockdown ditarutup. Ayeuna urang geus kieu ka mana ieu? Duh teu nyaho aing ge geus dieu ieu coba can meuli baju ieu teh. Senang ge geus geus arek pegat. Tuh, ripuh, darah rombol lagi celana ge. Kumaha tuh? Tuh jeung diuduh-uduh Oh acan. kitu mah aing balik lah. Aing teh dah yuk. Aya cia aduh nyangan pagawean ka dieu lockdown ka ditu lockdown ripuk aing Teu nyaho aing lieur geus kieu mah. urang ngarean barudak ah. Hayu, hayu. Ayo. Nyan euy. Kada dus teh. Beueuh ieu ge tunduh coba carangkeun deh aduh. Dah, tunduk teh cia. Tunduk kan gitu tadi. Hese orang hese dah ya mah. Ayo. Ada hayu orang hese. Hari soe. Aduh, geus tunduk ku mah capek. Siapa itu tuh? Oh, belah dia aing. Siapa corak kana? Lawan dateng. Ek nangkup. Kumaha we Kedeng. geunana. Aduh. Ya, aduh. Anya kieu nya aing kieu. Kumaha we dah geunana. Atuh. Barudak di mana nya cia? Biasa nama balik tadarus sok di darat ieu. Cari cing heula. Aya we nya. Oh sama aya. Kumaha naon keur deh, ayo. Talian cek aing mah tali. Aduh, Bu, si ngarudan. Iya, ayo teh. Ayo. Iya, eta mah cai ngah. Berat udah letik-letik babi. Kada tahu nih, udah. Yang ada Iya, sugan mah. Tekeun. Udah kemana? Tukang kemana? Lah, numputnya tukang main mobil. Kabur. Jadi oke dia orang yang tekeun. Kita. Ayo.
Enon itu teh. Enan kunana. Deh. Iya. Ini main. Saya nu nalian. Wani-wani yeuh. Aduh. Seri mana? Buat ting leungit ya budak. Aduh di ini. Dia. Ah, DKN. Murah Batur dia teh. Leung anak aing mah piceun. Kumaha? Ieu lah tuh lepaskeun ah. Mas. Cenah atuh adi kencengan. Ih, keur dibuka. Aduh jadi nyeri tolong Genteng. Ayo urutan nih. Aduh. Si Heri jangan, men. Coba seri. Wah, leung ya di mana batur ya. Yang kakeun. Ini si Heri mana? Ya kok. Heri? Balik tidur lah Sugano. Bisa jadi. Ah, tapi mau mungkin mau main nanti berangan. Teu nya eta. Mana nya yang budak teh? No, Woi, jadi ember Sugan. wah, nya jelema jadi ember. Ketindihan ge mau mungkin. Saya kan? Mana? Oh iya budak teh nih. Ku si Heri sih itu tadi. Keur mau teh nyaho pan aing tibra kan kalau dari sia. Orangnya di Italian ya. Heeh, meureun. Budak gendah. Molor Orang tuh. Siang ngalindur. Ari sia ngalindur nepi ka dieu Iya nya aduh. dibawa. Sugan mimpi naik mobilan sia naik ka dieu. Aing bawanya aku sia. Bogoh aing ge aya nu nalian tadi di ditu. Siapa? Turun sia. Turun sia. Sing yang budak teh nu nyolong mah urang-urang kene pan itu. Anak batur pan itu. Heh. SD, tak pakai senala tuh mana? Don, pulang molor deui urang teh anu ngajajiran hayu. Iya tuh. Di pasekan mindahkeun ya. Ayo teh. Aing teh geunah di talian. Tos senala. Coba tuh sendalna. Tuh urang teh bro. Ada gong teh jelema. Jangan kemana nya barudak teh cia. Aduh. Anjing. Geus balik pasti. Balik ah. Ayo. Oh, nya teh ditu geuna. Teuing tah. Ada ieu jelema teh. Ya mau ni resep jail teh. Coba urang teh badi coba. Oh iya ngaheurean aing teh geus piling anya pasti sia nu ngaheurean. Edas soroy. Gampang heureuy mah. Lain Wah, lockdown. murah, Wak. Das tuh. Lain lockdown. Nyeri seteh. Genteng suku jarang. Kata keur mah budak dipindahkeun karunya tuh. Das soroy, Wak. Murah tadi mah heureuy. Tupan wa. Mendingan nama jeung aing aco aya kawan itu. Kumaha nya? Aco eta mah. Atuh hayu deh aing nang kang. Hayu. Ah, sia. Leutik oge tanah-tanah. Ari darah aing. Sok sia. Ah, Lawan. Teu nyaman no. Hanya panetiknya mati harus teh yang Nyaman ya. Bro. Oh, Siap. wala. Lawan heula tah. saha? Adik kelas urang heula. Aing Lawan, teh mah iya. enteng atuh. Nah, siang lah. Ku aing beak ke di Adik kelas urang heula. Ah, sok. Awan cil. Ayo sok sia. Awak sia tunjukkeun awak sia. Kalau ba omong dah. Ngapain bantuan doanya? Iya, siap. Sing kalus hade Siap. Edan si. Ya, ieu bedas budak-budak. Anjir, goblok. Aduh, dek elek euy, era mah. Gila sia awak we gerang. Bedas Dewek lah, lawannya. kadang-kadang. Awas dewek lawan. Gaya sia. Dong, badawek sia wasitan. Lawan kieu Nah, ya. hese. Dong, rek wasitan sia. Sat ah. Aing wasitan dah. Dong. Yakin siapa sih menang ya dengan gede kieu mah tuh. Kinyahoan, leutik ge eulik. Besi. Siap was. Sat ah, der. Ayo Cit. Terus. Maknya sia eleh aing mak. Aing era eleh terus mah. Hayu atuh buru. Kaluarkeun tenaga si atuh. Ayo buru. Aduh, deka euy. Hayu buru. Terus. Eleh deka teu percaya talungeun gede gitu mah. Alah, deka. Najis. Kuat ya. Bedegong ka dewek gede hulu. Kuat. Aduh, sanggup aing sanggup. Kumaha ieu teh? Nya dua anak areleh ku saorang, awak gede enget kekar, tanaga eueuhan. Jeung naon atuh? Dialog sia ngedaang naon atuh. Kadang orainya. Geus dah masalah anu tadi mah dek mentah murah.
hilap tadi teh dek teh para rusing teu mangi udut ti isuk geus saya aing geus sia ku aing taralian tadi nu baik gasupkeun kana ember teu asupnya aduh Kumaha geura ya jelema teh ulah jahil. Nyaho eta rasana kumaha? hampura tan dek kita hampura we dah geus dah balik dah ayo dah balik kenapa dah balik Ayo balik dah. balik cer Yes. Atuh ayo balik dah. Yuk. balik dah Ngilu lah, gimana cara? ayo Balik. sekian video dari kami. Jangan lupa like and comment. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng di bawah ini karena subscribe itu Gratis. Dadah, bye. Lighting guys.